Hari bojo mah gaduh. Ah, teu acan. Oh, bujangan kene? Alhamdulillah. Bujangan. Mana ge. Oh, tapi kabogoh aya. Alhamdulillah. Nu bogohon seueur. Henteu. Tah lamun cek bangsa bakangnana meunang teu nyandung ajengan. Waduh. Nyandung. Heeh. Cek bangsa bakangnana nu kapangi di nu kahirupan. Guru-guru bukti, tah cek guru bukti lalaki menang nyandung teu. Sameme nyaritakeun meunang. Jadi Allah Ta'ala teh miwarang tahajud heula, miwarang salat lekat heula, miwarang sedekah heula, miwarang bager ka sasama heula. Jadi sunnah Rasul bab nyandung ke terakhir. Jadi lamun tahajud henteu, duha henteu, bebere ka batur henteu, tulujuk nyandung. Jadi engke bakal jadi lamun geus rajin tahajud, rajin duha, barang bere ka sasama, tukang barang bere ka sasama, terus ngaragap hate sorangan, moal tulus nyandung. Ya moal tulus da karunya ka pamajikan. Eta. Pada dasarnya eta gitu kan. Oh, karunya ka pamajikan. Jadi Yusua sabaraha? 40. Tidak can nikah sama sekali? Saja. 40 tahun? 40 tahun. Oh, abdi mah 52 entos. Oh itu Mantu alhamdulillah. gaduh ayeuna sami lah. Jangan juga. Oh, 40 tahunnya. Betul. Tapi aya cita-cita nikah? Ya ayalah. Aya nya. Aya. Oh, gitu. Pokona ieu keren ya. Tadi lagi kuring mangilu we. Sore cenah bisa mampir ke nya ka dieu we. Da ngajun lagi ngumpulkeun na jelema 3.000 urang ngaju. Stadana. Gitu. Tapi nuju pesantren belajar ngaos kitab biasa. Biasa belajar. Kitab biasa. Anu lebih didalami riyadhah. Latihan. Jadi satu bacaan itu kudu sampai masuk karena hati. Berarti lamun kitu mah ajaran Sunda. Oh gitu-gitu. Ya duka abdi pokona guru ngajarkeun seperti itu. Ya kan ajaran Sunda mah ajaran bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Urang kaluar ti masjid, bismillah teh kudu terngiang, kudu nyurup, kudu tumerep sehingga ninggal aya runtah tengah jalan kudu dibuang. Heeh, pan eta teh Sunda pengen kan ngomong we Siliwangi. Kan Siliwangi teh Sunda. Dasar penelitian abdi. Iya. Siliwangi. Jadi lamun ngalarapkeun nilai-nilai kaislaman anu sabenerna ngeunaan nyurupna raga karasa, nya kapanggihna di ajaran Sunda. Betul. Di ajaran kolot, di ajaran karuhun. Emang. Lamun teu kadinya da teu teuleum, teu nyerep, teu kapanggih ka dituna. Iya, emang. Eta. Jadi pamit disimpulkan mah keilmuan itu keren kolot baheula. Kolot baheula teu nerangkeun zakat tapi tiap panen silih raosan. Eta. Ayeuna urang kan nerangkeun zakat tapi wallahu alam. Teu nerangkeun zakat memeh pelak pare geus salametan. Nah itu. Reuneuh pare salametan. Panen pare salametan. Betul. Mencit hayam na geus 7 kali. Iya. Jadi aya pesan moral di balik eta. Henteu diformalkeun ka badan amil zakat. Henteu. Dianterkeun age hiji sangu meunangakeun, 2 daging meunang nyayur, 3 make mie, make segala rupa gaeun cabe segala macem, dirantangan dianterkeun ka imana tinggal am. Rikip Tartib atuh. arti. Urang mah make kupon. Ya, selfie ongkoh. Oh, selfie sina datang sina ngumpul. Lu sina milih ongkoh partai jeung jelemana. Ya Allah. Urang Sunda mah tuh ajaran teh sampurna. Sampurna. Disampurnakeun ku Kanjeng Nabi, sina salat, sina puasa. Emang. Gitu meureun, urang aja ayeuna. Yuk bareng jeung Kang Nana. Ayo. Waduh.